Nya mohon nanya. Eta abdi ka dieu teh. Aya di itu di rencangan cenah abdi tos nyampe di bumi. Mun abdi ka dieu. Enjing bumi ka dieu teh tabuh 7 na taksi. Alhamdulillah da tadi ge nu nari-ngali mah ka dieu tos aruwih seueur alhamdulillah gitu. Eta abdi ka dieu teh bade nyuhunkeun ieu beunang tah jam-jam. Oh, nya mangga eta mah Bang. Saya seueur alam barokahna we gitu tah. Insyaallah Sekarang saya anu sejel atau gitu jadi pada ngisep tangkal mah nya. Korekna mah teh aya milarian we. Nya. Eta abdi teh hayang terang gitu tadi di ditu pengalaman teh kumaha gitu. Nya ada ari ngaranna ka tanah suci mah entos 10 kali gitu nya, entos 10 bolak-balik ka dieu teh ka Mekah teh terus uih di ka dieu teh 10 kali alhamdulillah. Nya kitu we bahagia di ditu teh. Ngan eta gitu asa inget dosa naon jeung nyasar kieu cing teh. Nyasar gitu teh jauh. Nah, suatu saat teh sugan gitu abdi teh ka ditu gitu. Didoakeun. Kubuya mah didoakeun. Sing tereh ka Mekah sing agung rezeki jang mun sing sabar we ayeuna mah neangan heula pangusahaan bener anu halal neangan istisna neangan duitna seueur ke insyaallah aya jodoh aya ieu mah di paparinan bong hoyong ka Mekah mah gampil eta mah didoakeun ku buya mah didoakeun nya eta cita-cita abdi teh ayeuna teh usaha teh hayang lancar gitu. Oh perlu eta mah cita-cita mah kitu emang kudu usaha kudu lancar kan syaratnya kudu halal yang jujur dari usaha mah gitu kudu dipercaya kudunungan ditong tulas kadunungan hese milarian kepercayaan ti batur teh jang gitu kayak gitu kahiji teh cita-cita teh kitu hayang usaha teh hayang barokah gitu teh kahiji kadua teh nyaeta hayang dibarikan jodoh gitu tah abdi teh menekankan jujur gampang hari masalah jodoh mah engke ge nuturkeun geus aya encis mah neangan we encis seueur ayeuna mah da modal kawin teh teu murah komo deui mari da beri nanggap jaipongan entong tapi ketang jaipongan mah atuh dikasih RW jaipongan teh mah aya gitu jigana moal tapi bisa di Sunda eta mah sahadin ngalestarikeun eta masalah tina dana na nya eta kan oh gitu nya tuh ieu tuh canak canak nyakin iya sih canak ya ayo canak nya nya abdi teh nyata sugan gitu ngalap barokahna we ti jam-jam teh insyaallah diakeun ku amat eta urang mah canak we mah kabeh pasikeun ka bapak kami ieu mah nya sugan tuh ngalap barokahna tina amin abdi teh nya usahanya dilancarkeun gitu amin abdi bade ieu ya ti payun atuh rek kamana da sore iya kan aya tos wangi atuh enjing ge kan usaha deui abdi teh oh nya ari itu nya eta ruhun ya kedap jam kedap ini canak sih oh nya mama masuk urkeun eh tinggal tahun nih ka Mekah canak sih iya seueur teuing atuh ieu mah wah ieu geus bagikeun ka tatanggi bagikeun nya atur nuhun ya wassalamualaikum waalaikumsalam mangga astagfirullahaladzim itu budak aya naon atuh penting-pentingan gara randing wae ganggu pan capek gitu bakarek balik astagfirullahaladzim coba urang tinggali heula atuh sugan aya naon itu budak teh lah ganggu wae jak istirahat la ilaha illallah budak teh penting-penting bisa dibarah ieu mah yeuh karek ditingakeun beberapa we ing skos kieu kobong teh apa itu sih pokoknya nama aing mah teu geuna mun dimanfaatkeun astagfirullahaladzim buya naon itu penting ngaganggu batur salaman deh bareng ditinggalkeun beberapa poe geus reho doang anjing ampun aduh lap naon penting mana sih Rois mana aya naon aya naon itu biasa sejarot aduh mana sejarah mana rot Pak yang kerusuhan teh naon ge mangga ge rot mana sejarah tak ada gerak turun gue gini lupa tuh ya tak gondrong mana
upaya panjang wajib 3.000 yuk ditutupan nih kenapa ya Isin Buya. isin enak nih enak gitu Duka ada abg we sariahan teh ngarange si Aang teh santri anyar teh cenah dimanfaatkeun naon ku si Jarot. oh ada mau anyar santri teh Nuhun. kemana si Jarot tadi Assalamualaikum, oke. Waalaikumsalam terus di mana we kiwari Tos kiih kiai itu. asal lagi kaki rumah tadi nggak datang lupa kalau iya satu iya main saya teh Buya sanu engal oh sana Aang oh di mana lagi di Palikulon. Jarot nah mana Jarot Nah, iya kiai itu sok bobos abi mah. tangkal pun gua depan aing sia tukang masih sok melototan aing nyaho aing ge Semulotatan ieu kiai kiai nang gede. ya deh sekarang kan di yang buluk itu belang Ya, Bu ya. deh gitu tadi kiriman mau kolot Encan. kayak aya oleh-oleh di Mekah kopi mah loba di imah Atuh nyaho Buya. Ya, Bu ya. ya sawai nyari Sok sok bisa duakeun sama Jarot. si ieu biar terusan si ieu Sudah Bu ya, ieu oke lek dan tutup Bu ya. Aduh teh, Iya. engkang wae. Dileuweun babi. Geus Jadi dulu kasupan. mana Jarot Ya. mana nubu udah panjang ya Mohon. jeung ieu astagfirullahaladzim banget tentang ditutupan kieu ibu dak payahna kabumi heula Mohon Bu ya. bari nyarios Bu ya Mohon. mana Roy Mohon Bu ya. pakai baju Mohon. awak lebih karembuk gitu tanda ka mana Mohon. Osok Bu ya. payahna ieu Jarang mohon. jeung mana ah Ya mohon Bu ya. ke bumi Mangga. ayo sih rarane Mohon Bu ya, mohon. Bau budu kiai. Siap ira Gigi itu bulu-bulu. Tutup. Acan ngacim bae ya. Bu ya. Galak paling temu kawannya jadi galak. Lain pakai baju. Ada izin deh kok. Ayo Sampai kali kita kamar. Nyokotin aja. wah itu baru kararan deh lain ngaraji ngarapal tuh Babi teh kesiaan lah. Kesini. Ispan ya kita. Pak, kapok ngerat dulu galak saudoy. Ketawain juga. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam kali Pak Ya, mau itu. mau Mau meditan ya, Mang? Iya, kok Mang? Mang? Meditan lah. kan naon minum sopan ya Ya, Mang, udah ketemu. tahu memang itu sebenarnya teh putang puting ngaganggu batur sarare we teh mujin istirahat lain ngarapalkeun sok nyarita aya naon aja dong gue Jarot sia Jadi kieu buya ya. Kieu buyanya. Budak ieu teh. Budak ieu teh tah. Sanes ieu cari mana mah Buya. Jadi pada ngamumpatkeun abdi cenah kitu. tong gitu atuh Rot jadi jelema mah pan mana teh santri meureunana diajarkeun anu segala gitu Oh, buktina buya, mana buktina tak kita memang tukang ngebohong buya. teu naon karena naon coba intina naon itu ya Tanpa buktina budak eta. Aya wengi teh Buya. Hmm. Budak ngarios cenah manjar teh. Manjar teh bade ngamanfaatkeun cenah kitu. paatkeun naon kalah ieu teh Rot wayah kiwari Dengan manfaatkan iya buya itu sebenarnya mah. Jadi ari kuring mah pan sok hayang ngetes ka budak teh. heeh Barang berana bener apa henteu gitu buya. Ari pek teh geuning kitu tibang dipenta duit gocap. oh ari maneh nah naon aja keur naon meminta duit ke budak anyar Ngopi buya. Ngopi atau Bu ya. kopi malulu jeung ngopi mana pakai meuli kopi tah kopi yang sebutut gitu Warisan itu mama. warisan di sawah warisan Tibah marijan. warisan mah sawah naon warisan kopi Sawah pan diwariskeun nu kamar ge mama itu teh nganu batur wah tipunya. cerita jauh mah Kesel. sok kunaon itu kunaon Mungkin biasa. itu masalah duit gocap maneh teh nepi ka ribut kieu subhanallah lain di Al-Hajar Minum mama. minum malulu orang kieu lah
Itu jadi anu teu ngenal nama kieu buya. Pan abdi teh nya dikawit dongkap ka dieu teh nya ngopi bareng ieu sareng ieu Mang Jarot sareng Nah, Mang Jarot. hari ngaranna sakobong mah kudu babarengan aya naon ge boga rezeki saeutik saling bagi. Iya bener. Eta ge ku abdi kitu kan nya sering babagi. Bahkan kemarin teh pan abdi teh duaan ka dieu teh sareng santri jede namun nu jadi bumi geuring. Oh gitu. Nya nyata eta mah koret cenah budak teh ieu pan sok di sariksa wae. Aduh, Lain disiksa. Dijajah. Jadi hari ngaran di santri salapi mah mana sepertos gitu. tong kitu hari ngaranna di babaturan mah kudu sahakan sainung. Ternyata itisakan saya itu di pentam. Heunana mah atuh mentan di ka matok itu 50.000. Kita matok ieu mah ngan aya dina kantong 50.000 cenah sadayana we. Wah, eta nyarios heula teh eta. Nyarios di payunanana. Nya ada teh. Nyaan ngan dipaksa. Ngomong maneh. Lain buya, itu yang lila kene geus tunduh buing mah buya. Molor malulu. Ah. Tandah tundur tadi garanding wae. Eta ngopi kaganggu parasea tadi teh mileus. Di sana gitu karah. Coba tunggu wae. Oh, net kunaon karah mah teh. Yang kawin Malulu kawin lagi kan bisa geus kawin kudu bayar muna. Lebok. Cicing maneh. Anu mantap tengenana kan nya abdi ge kan sok berbagi jeung ieu teh Ya, santri. emang kudu kitu, Rod. Anu tengenana mah abdi geus berbagi kok dimanfaatkeun gitu Bu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi cenah lamun abdi geus teu boga artos mah cenah dijarauhan gitu. bohong buya bohong. Bong, waduh. Emang dari jelema soleh mah sok loba pemitnahan mama. Astagfirullahaladzim. Loba bukti mama Urang teh meureunnan buya soleh kabeh tiluan teh meureunnan itu. Soleh ah. Jadi intina mah jelema Mana gitu nu ngatur kasolehan. Lupa tong ngerasa diri pang solehna, tong ngerasa diri pang soleh. sahur emak gitu. Sahur emak. Matuh sih mah. Terubah-robah tiba heula. Tungkul harapan dek. Jarot, Ya mama tong tungkul wae. Coba mampu bungetinya itu tah. sieun utah. Siap utak-utak tinggal aduh teh. Main kana jam-jam mak. Serkeun buyut. Ya mangga. Ya, mending ayeuna tah cai teh. Sama dibawa Capek ka aing bawa. Mangga. Robah kena yang kayak jam-jam mah. Eh sih doy. Aya atuh aing. Sok ayeuna. Ini cai tuh siapa ngomong lagi ah. Ada berkah. Buyur dak itu tuh. Urang teh ieu mah buya ya punten ya bade naros penasaran. Heeh. Buya teh tos uih ti Mekah ninganan kopiahna teh bodas. Waduh. Astagfirullah. Tawaduk dah. Oh, mun atuh buya. Kemana si Rois? Tuh, yang buya sudah dikobong mun tadi teh. Tah hadiah lah. Kurang tenang. Wah, nah sih mana? Matuh sok guru tuh tukangan Punten buya. Mantan punten Bingung aing gara-gara si Jarot ieu mah. Aing geus keamanahan ku ambu dia. Kacarekan pokona mah ieu. Duh. Is di orang kan itu ku buya. Ka gumina Mohon. Ayo buru. sinari sia lembut ngomong kae. Kesal aing sebenarnya nama Is. Ieu tuh. Yang geus di rongga halak ku buya ieu dah. Gejigana kacarekan ya. Pasti Is jaga Is. Aing cocoran ku buya nih hantem-hanteman ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali. Tarik. Geus nih Sok betah we buya. Ya. Kumaha mana teh Is di amanatan teh? Kulan Tapi ka ribut gitu di kobong teh. nya ada kumaha tuh abu ya ge terang nyalira si Jarot teh kumaha sifatna, kumaha watakna. Heeh puguh si Jarot mah. Jarot? Ya buya. Kan. Kasopan. Minum buya. Oh, iya budak itu. Saya dik itu oh ya. Lah di buya karunya. Karunya. Setan geus meretah di jero. Kumaha Is? Nuhun abu ya kitu da si Jarot teh apal nyalira dari sifatna kumaha, watakna kumaha. Jadi hese diatur manehna mah. Subhanallah. Da, di omongan oge atos ku abdi teh da kumaha apal sorangan ari sifat geus ka kanon teh
kayak takut tulang iga teh jadi paribasa teh. Nato segala edan di saya mah. Hese di marah. Subhanallah. Budut beuki teh dua teh. Budut tara mana? Ya, terang nyalira udah. Sabta. Tapi Kopiahna komen Buya. Kenal lah. punten dari kada buru-buru udah besing abuya nungguan teu ikut ke kopeh-kopeh acan. Kajeun. Kayak belang hujit ah. Buka Buya. Entong kakek. Kasep napa? Kakek ah. Jadi saya mengan teu disaruakeun ya abuya oge. Nya. Geus mah tong ribut wae geus. Ya. Pengen sararea. Ari ngaranna hirup di kobong mah kudu saling berbagi satu sama lain gitu. Maneh nu dengekeun maneh cicing tong saling salahkeun ayeuna mah ieu mah jaker ka kabehan Dengekeun lah Jarot. dengekeun. Aing geus tempat aing. Dengekeun heula dengekeun. Harewas wae. Dengekeun sararea. Maneh teh geus darewasa. Maneh teh ka dieu teh niat teh ti lembur teh ti imah meureunana nangan ilmu nya are ilmunya. Itu naon jadi kos kali itu atuan ribut we kareungeuna teh. Ari ngaranna hirup nyantri mah tolakul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat teh ya meureunana maneh teh nyiar ilmu teh kewajiban maneh salaku jelema muslim jeung muslimat kitu meureun. Lamun maneh boga duit tembrakeun ka salarea tah budak ngaropi keur aya rezeki. Lamun si ieu boga duit ka maneh ngabejaan tah budak ngaropi kudu kitu. Si eta ampun sia tanya. Subhanallah. Hese Barokah ya kana subhanallah semanteu. ya Jarot, Lan Buya. lamun maneh balik ka lembur ka imah tanyakeun ka bapa maneh. Nya. Maneh keur ngajuru di ajanan teu gitu. Solawatan hungkul abdi. Subhanallah nepi ka salah kitu teh boga kolotnya. Ajanan barang barojol ge meureunana. Kita tanyakeun, penasaran. Bapak sih. Paningan Cicing geura maneh bukara di sampo. Ampun anya da. Ya yes, Lan Buya. Buya rek naros ya. Salama Buya indit ka tanah suci, masyarakat di dia aya nu nyerang da itu. Alhamdulillah da teu aya salama abuya nuju di Mekah mah. Teu aya anu nyerang teh alhamdulillah tos teu aya deui. Oh syukur. Wawanian Buya direp tuh mah kudu Buya lah. Tenang Buya. Sama aya urang tiluana mengawanian warga. Wah, Rungukeun heula na. Om. Bener lah. net tong cicing wae coba. Hees buah maneh mah. Ya pan Buya, Buya ge pan baheula pernah nyariokeun. Ya cenah tong sok ieu kali hareupeun guru mah kudu patuh cenah. Di harapan patuh tuh kangen sih ngomong ke nenginya. Maneh rot itu maneh. Abdi payeuneun Buya mah nya patuh. Tuh kangen kumaha? Jaraga kubong teh mah da kumaha atuh. Kade aya keributan, kade masyarakat nyerbu ka dieu nyerang ka dieu tong Nang bagian teh ketemu ya. percaya kacep Jarot tak percaya. Minum Buya. Minum deui. Da ngecarnya mah teh. Beceng harpan. Sobat, tingkah. Udah deh lah. Palang lah. Palang beak tuh. Coba udah Cai deh. jam-jam ya Buya. Sahun jam ya. 13 galon nyandak itu tuh. Di mana? Di Mekah. Jam-jam. Saurna teu meunang cenah. Wah, pana tuh berenang Buya teh ka ditu teh sakeluarga. Saurang 2 galon. Tak itu enak mah tong nyampe di kaributan. Kade jaragaan masyarakat. Tong nepi ka nyerang deui geus. Duh, panas lah ngarengeun lagi lah. Net. Mohon Buya. Bagus. Mana si rambut api? Tentu lah itu Buya kami mah sok dibaca Bu. Mohon nanti. Nya geus cenah mah. Ka karobong deui. Kedeung subuh ngaraji mah. Tah ieu tah bawa tah oleh-oleh tah. Oh cocok Buya tuh. Cocok Buya. Orang ada tah. Orang kan eta. Eta. Korma asa endah we di ditu. Mohon. Bawa tah barawa tah. Ngomong dek doy bak kobong. Barawa. Wah, sekarang yang wae lah. ieu rokona kumaha ieu Buya? Canak lah. Beli lagi Bu ya mah. Inggris jadi. Tulus kalau ditalian di rupiah gitu. Ieu ka mana teh Buya? Bawa. Hareudang jeung Buya Bawa usia tarot ah. Barangan lah.
bulat mama itu astagfirullahaladzim ya Allah. Aing bantuan. Bangunan, bubuk. Atur nuhun ya Buya. Ang, sekalian tas samak nata canak bising sarare, samak di itu lah. Ini amak ya. Bakanya samak anak mah. Tuh cek aing ge makana teh sing darewasa mikir teh. Si Ais harapan mama tuh masuk dalam ting cimata aing teh. Aing Aing sok. Jadi sok kumaha. Aing dia jadi sieun is. Pan aing teh meureun keamanahan we ku abuya teh. Di satu tempat aing teh sultan bergerak harapan mama jadi. Sultan beungeut sia. Tapi naon gitu mah. Sultan Hasanuddin. Sultan naon? Sing bener ngomong ka aing sing bener. Sultan. Bang. Hampura orangnya. Mantap nasi Allah sok mitna. Coba kumaha tuh budak ieu Mat mitna tak ieu mah mitna teh siap. Bener di sok jujur dan jujur. Nama Kang teh nyahonya. Ku sabab manehna cenah ngadenge ngomong gitu. Kan urang ngalasa kenah nya walaupun bener aya masih hampura we nya kumaha tuh da. Geus ayeuna marot hampura we lah tanya. Kah aing teh suka ngaran pemitnahan mah. Keukeuh sia mah ada teh gitu wae. Zaman ayeuna mah loba pemitnahan. Yes. Jelema-jelema nu balalager dipitnah eta mah ulama dipitnah di itu di dia. Manusia ngerasa bager. Aing ngerasa bager hidup di kobong mah. Ngerasa cek sorangan. Heeh, aing minta ka budak. Ku aing tembrakeun nek teu bager kumaha aing tembrakeun. Lamun aing teu bager mah ku aing tembrakeun ku koken ku sorangan. Ya, di ngaran bager mah lain salah karena doang. Tapi kudu sagala endah bager. Perilaku desa teh sekolah tuh kudu mikir teh dewasa. Berapa aing beut kolot cenah nemen ge teh. Ya, ari beungeut teh wangawadulan euy. Penunggu sanggeus saya tua. Geus ayeuna mah. Inti nama aing teresep ka pemitnahan. Geus sarua aing oge teu resep prot sebenarnya mah. Geus ayeuna mah kumaha atuh aya boga rokok teh sia. Ja, euy. Ja, Masih rojak. euy, aing ngahutang rokok ka dieu dah. Ya, Bang, ka rokok Mana? Para duit ya kos ieu ya. gratis. Oh gratis. Hatur nuhun jakas. Sanyohana sia mau leuwih teh nyaman leuwih ti aing geus. Ari geus ngomongna sejarahnya Jika udah jelema tuh udah yang bisa ngomong tapi Naon si budak anyar di kagek minta hampura ka aing sia. geus ya tapi aing gratis ya. Sareng aing ya kan. Teruskan tanarin sih. Ulama dipitnah di itu dia ngajedog aing keur bicara politik ya. murah. Ulama di dia rek. Putah aing keur lana. Ulama nu hiji dipitnah lolos teu bisa kajerat ku hukum. Ulama nu ieu dibeunangkeun. Kayak ulama nu ieu dibeunangkeun lolos keneh pasti ulama nu itu. Aing teu narima negara aing ulama aing di negara ieu di negara aing keneh ieu teh. Aparat geus sangeunana ka ulama. Ieu negara teh pan meureun Mayoritas nama Islam. Islam. Dimerdekakeun ngelobana ku ulama jeung ku para habaib, para santri. Narima. Batak aing ti kamari ge geus ngomong kamarane. Isukan pake teh masih sering bener sakelola lah. Jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati sugan sia. Terus deui sia kudu kumaha cenah. Kaangsi ka ieu. Net ari sia buka informasi tuh tarang ngomong sia mah ari ngareung. Utah kena ngomong. Sia mah lamun nyaritakeun ngimpi pangeulang. Mimpi naon garasa. Jadi nyeret ka aing mah nya. Ini hayalan kan. Mimpi aing lebih indah daripada kenyataan. Abong lagi Percaya hari kita ini bilang lah bang, hari tadi non anu bisa masalah masyarakat kunaon emang orang mau kadang-kadangnya kan. Iya pan ari baheula mah nya Iya, meme abuya ka Mekah teh Kita biasa rumah. lain jadi sok aya ieu masyarakat teh teresepeun gitu ka abuya di urang teh pan apal sorangan ibaratnya rada galak gitu abuya di urang mah jadi Ngomong tegas. aya anu hatena kasinggung nyerang gitu biasa warga teh ngarebun ku ngopi dong rek ngaruang ku kobong ieu Gara-gara naon? ya kitu pada ari ceramah sok sundar sindir menjadi kasindir ari nu babarian nyeri hate mah Kiri dia menurutnya. namun masalah kredit masalah usaha pan apal sorangan usaha zaman ayeuna mah anu haram teh jiga halal lain mah jiga haram Jadi salahna masyarakat zaman ayeuna mun kasindir teh lain karena introspeksi diri sorangan. malah Jadi nyalahkan ka kiai. Dan kalau mikir tapi alhamdulillah selama abuya di Mekah mah teu nyerang deui Apa itu kemari poe orang ngaji capek-capek disampaikan teh merek di geureuhan. tong ngerasa capek sih ari ngaji mah Kudu kumaha? kudu ikhlas Si lain siap teh lamun masyarakat teh nyerang ka dieu urang maju ka ieu aing pangharep na siap. Yang masalah ribut apa jeung
Jadi jaga yang penting memperusian iya. Nah, aon sia neanan rada direngkogeun ote ge ngarengkog sia. Kalau masalah di jalan bener Enggak saya kamu harusnya iya. halus gitu. Jadi mau kudu kitu ari ngarasa bener mah bener cek hukum lawan terus. Kamu enak ulama orangnya kiai orang kudu dibela meureun. Pas Eces nya dos nama. tuh geus nama geus Masalah emang Aing tunggu aing. subuh bisa kabarang ngaji. Balik geus ka karobong. awas subuh kayak muntah ngarajinya. Ngeng. Kewe masalah ngaji jeung nama aing tuh. Biarkan baca jam-jam syarat berbarokah. Kana eueup 1 jam. Ya. Terus tunjung doakeun ku aing molor sia sing eureup-eureup ka subuh. Tong bentak deui sia. Parat. Orai. Bodeg deh ah. Dulu aing ya. Saya tayong orang kacang. Allah, ya budak. Udang ya, wari. Udang kan ya, subuh bosan. Hei, udang enggak? Hei, salah lewat, udang subuh guys. Hei, udang hei. Hei, nak karari itu mana teh? Udang. Kemarin euy. Obat, jangan bisa nama. Subuh itu subuh. Hei. Hei. Astagfirullahaladzim. Asik gandeng timbang ah. Lekar itu wae teh. Hah? Jalan. Udah. Kan malolor tembok jam marah ya. Kiai. Malolor deui. Hei, not. Udah. Subuh kita subuh. Kacai buru. Malolor mana sih rambut api? Halo. Hei, Di Sudang Bu ya. geus hudang diukeun dumuk ah. Sudang. Hendak baru. Astagfirullahaladzim. Ngomong mah dipakai. Rot. Hari panjang nak paling atuh. Yes. Sekarang berapa budak? Acan buya Aman aja bahasa sejarah dia. luka ya Di kobong Si ya. rambut api. Jadi kobong kene. Aduh. Coba is. Buruan coba yang Kayak orang. buruan dulu gitu. Sama orang. Real lah. Gitu kan. Sarare disputing we ieu. Alhamdulillah kita subuh mah Udah, jalan ke sih mah kepat tuh make keun dengan nguk tuh. Kiai. Udah aku kita Politik kita siapa? Bos aing tuh. tawador. Asal aja mah. Udah nitip kamarane anu jadi pengurus bangsa hirup teh sing balener sing jujur dan saha deui alin maraneh mah apa mah nitip tilu hal momen bari dititip masalah lanjut sing bener neangan ilmu sing amanah jeung kudu berbagi ka sasama. Nah, anu kahiji naon
sing bener nih anak ilmu sing bener teh tina kumahana gitu rot pernah teh kasep nah gitu wes ya kamu Kasih ke mama. bisnis terus gitu kurang teh mumpung kerleuti mumpung ora keneh mumpung gede tanaga sing bener miliran ilmu teh sing tekun sing rajin dah saha deui alin lain maraneh mah atuh beujeuh lain teh nagara urang teh keur kieu kira-ku kaharina nek kieu wae kitu mikirna kareng ge cep Ya. Ya. cep doi kurang tapi Oh iya. tah muka dua na kudu bisa ngajaga amanah naon ari ngaran amanah teh jadi urang teh lamun misalna aya nu nitah aya nu nitip naon-naon kudu ditepikeun ulah kata-kata kieu terus ayeuna jarot nitip duit kasih idoi teh atas rambut api eta tah nitip duit 50.000 ditepikeun 20.000 tah eta teh teu amanah teu meunang eta teh contoh ieu mah cep Jadi kasihan ya. iya iya geus nama kitu ngan beda-beda da ari ngaran amanah teh lamun misalna aya nu nitipkan gorengan wayahna tong ditepikeun itu misalna ieu mah aya nu nitah nyopet aya nu nitah maling aya nu nitah ngagemugang tanpa alasan nu jelas entong daek kita mah kareun ya Ada nu eta kunaon sih eta tunggul wae siapa ya udah rambut api kan ya. ngandung utang malu Ini ya dah dia lah dah dia Takdir karena kaki kita jadi kumaha. Oh, keendahan dalam ngaji teh kieu Rot. Lempang alon sia takdir mah kencang. Mas, gas. Kalau mungkin aing Gas, rotnya serot. Geus Rot. Hari ngaran amanah teh urang teh So bisa mungkin deket mamanya kok. Ih, si eta mahnya. Kitu kudu bisa ngajaga amanah intina mah. Batur ditipkeun ieu kudu ditepikeun ieu. Entong ditipkeun ieu ditipkeun kitu salah. Tah, muka tilu urang teh kudu bisa berbagi ka sasama. Kareung ngecep. Ya. Kumaha berbagi kasih sama teh tah lamun misalna urang boga rezeki leuwih sok merekeun kaya tim piatu nuhun sapanti jompo entong ari ka arawan mah kemubuhan mah tapi dah ari di atas sedekah mah meunang gitu asal tong niat goreng we kita aduh sirot Ya. kan gagal we tarang nangis geus teh Mandi kamari minggu kamari Pak. subhanallah Tang seminggu kau deh. nah jadi gitu urang teh berbagi kaya tim piatu bisa turun misro Ya. kurang teh kudu bisa berbagi kayak tim piatu kudu bukbrak di babaturan ayeuna mah tong kata iyalah ayeuna bukbrak we aja babaturan sakobong sakamar si bukbrak boga kadaharan tas balik ke lembur sok berekeun ieu barudak boga rezeki tas uih ke lembur tas uih timah berekeun bedu astagfirullah tas rambut api rambut api Ya, kayak kobong ibu ya sudah kudu buat eta mah kitu ngintip kamaraneh kudu bisa sehari ya itu malamnya mah tuh nya kahartos ya kahartos bari nurut aman geus aya mah kitu we sok ngarapalkeun kayak gedeng ya asa karek nempo ieu ya Iya mama, Saya itu? santri anyar, ayeuna pun Aceh. saha nami cek pakai kabar badak di awak sing pintar Sami jeung amin ya. pun teuingan lagi di rumah soleh Amin. nah kalau gitu tapi lanjutnya mah leutik gitu nya Pun dah ada pikiran mau kita rasang. oh gitu ini mah dulu gimana Jika terang gitu tetap datanya.
Bisa. Sing barokah. Assalamualaikum, mana yang nobatin haji teh belah muja sudah nih. Mana buja? Rambut Kamu lagi. minta korma aja mana jam-jam ya aing teh kabagian Subhanallah wetan kamu gitu. Mana teh jelema mana? Rok. Putus aing. Rok, tahan lah. Ya rok deh. jam-jam ya aing Rok. korma aing. Ya rok. Tempo udah rok. Rok. Tempo udah rok tadi si dunia ini si rambut api lah. Coba budak teh. Terus itu. Lamun kira-kira Junet jeung si reng-rengan wanita rek. Kalau dia buya aku buya dilawan. Jangan aing. Hoi. Closed doors, I'm a fool for your love.